Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan ramang pemirsa, penak deui sareng Haji Acan. Alhamdulillah dina kesempatan anu ayeuna sim kuring ieu teh nyasar duka di kampung naon ieu teh nya. Nah, tapi sim kuringnya bade tataros ieu cariosna mah teh Bapak RT gitu. Nah, sim kuring bade naroskeun ieu teh karena sareng Pak RT. Pak RT. Oh. Punten atunya pemirsa geuning ieu abdi teh. Namun ieu teh asa paranoid Pak RT ieu paling dia. Oh, penginten ieu nuju aliran penginten ucu ieu teh. Itu tadi teh lampu. Muhun itu teh lampu. Bukan ngejeprut penginten kawehana itu teh. Itu. Cik pinari itu bah manawi. Wah, aliran ieu mah jang. Aliran ieu mah. Oh, jelas mah. Kumaha tuh? Ujang teh saha daya ieu teh? Mana ieu teh? Assalamualaikum. Ya? Eta buah juri. Iya. Sareng saha teh? Iya, Pak RT teh ya itu. Oh, Pak RT. Alhamdulillah pemirsa sim kuring pedak sareng Pak RT kampung naon itu kan? Kampung naon ieu teh? Hilap deui teh jang lah. Kampung kosong sah. Kampung kosong. Aya maksud naon jang teh gede teh. Abi teh kalarasan tadi teh Pak RT kieu yeuh pejalan-jalan. Sim kuring teh tadi teh ngadamel film paling dieu. Nuhun. Nah, ngadamel film di paling dieu ngadamel adegan lah saudara abi di dieu. Nah, salah Kayak Ujang di mana ya, Ujang? Ya? Mana itu terus kelas teh? Ya? 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 Oh iya, sok kumaha itu. Malum tak can aya ieu kapungkur mah jang ku kincir ieu teh. Oh, paling dia teh. Pas aya PLN ka dieu teh PLN teh naon jang PLN? PLN teh singkatan. Singkatan sapertos naon teh? Sapertos SD. SD singkatan dari PLN naon? Mun singkatan. Oh, sapertos SD ka UD. SD teh kan sekolah dasar. Dupi PLN. Singkatan. Sapertos ka UD. Sapertos ka UD. Sapertos SD. SD. Jang? Di mana gitu, Jang? Itu pemirsa satu maros tapi teu pependak itu jamina paling mana aja itu aduh. Aya lilin ya, suka aya lilin itu. Parwek kieu teh. Gaib jika nama Pak Haji. Abi teu ninggal tapi kita cariosna gitu. Abi kan saukur ngadamu suara Pak Haji kita terang di mana. Wah aja ya. Ya. Pokoknya mah panginten kitu partenya janten Komuhun teras. singkatannya. SD teh singkatan, sapertos PLN. Tah kapungkur mah ku kincir jang di dieu teh. Sapertos PLN. Sapertos PLN. PLN teh naon? Singkatan. Singkatan jang teh. Itu terang teh PLN. Ari PLN teh naon atuh? Mun singkatan yang sapertos KUD. KUD Koperasi Unit Desa. Mohon ada dupi PLN. Singkatan sapertos aya lamun di desa mah aya kades kepala desa gitu. Itu jang kartos jang. Mohon. Kamana itu jang ya? Ya. Jang. Ya. Aduh. Punten itu masih kena nganggo. Oh paingan atuh gitu. Tapi poe kene teh jang. Jadi nah, terus kumaha tah maksud Ujang ka dieu teh? Pemirsa abdi teh tadi teh nganggo tempatna ari sur salah sawias warga ieu sana kedaya izin ti Pak RT da terang abdi teh. Ari teh aya anu ngawartosan saha tadi teh. Badasep nu ngawartosan teh. Oh, mohon anu kasep. Mohon terang. Sur Badasep teh sana kedah ka Pak RT tah bumina teh paling dieu di kampung kosongnya itu tempatnya. Kampung kosong. Kampung kosong. Terang Bapak itu RT jang tuh. Itu RT tuh. Oh, itu jabatan RT itu. RT naon? RT itu singkatan. Singkatan ya. Kartos ya. Kartos. Ari Ujang di mana ya? Ya. Di Kulan. Iya Ujang di mana ya? Pan bari tataros ka Bapak. Mun ieu teh pernah kita. Ya. Dina janela kitu teh. Wah, terus maksud Ujang teh kumaha enak teh gitu. Mun abdi teh panginten ka dieu PT. Pada nyukeun widi we da. Bener ya maliran teh Gusti. Nah, naon teh? Ya istilahna teh pemisur bahasa ieu nama
bismillahi awalihi wa akhirihi gini kan. Oh. Nah abdi teh pada nguna kadinya we abdi teh Pak RT gitu. Sumuhun sun. Nah aku masuk Pak RT tangga. Punten sareng Pak RT saha teh namina teh. Abdi teh Pak RT kunyang teh itu. Oh, Si kunyang RT teh kunyang gitu. Ya. Ya. Nah, Ya. itu. Kayak nah. Iya geringan pepenakan nama atuh. Teras kumaha jang? Oh, tak abdi teh gitu Pak RT. Tadi teh abdi teh kada mau film balik dia. Sumuhun. Nah, abdi teh ya istilahnya tadi teh bismillahi wa akhiri. Awalihi wa akhirihi. Oh gitu. Kita Hartos kumaha teh bade ngawidian panginten bade nyukeun widi memang satam. ari teh bapa masa kieu jang. Sur sepuh teh mah mipit kudu anyut. Ngala kudu ngadangkak. Itu laras Mohon naon teh. mipit kudu anyut. Mimpi Ngala kudu anyut. kudu ngadangkak. Laras teh Ki yang terang nah kalah jadi naros Pak RT kami. bilih lepat jang. Oh, mohon Gitu. mohon. Malum dari sepuh mah kitunya. Kartos jang kartos. Mohon kartu. Kartos. Nah. Kapal dia Pak RT nama. Poek iraha caangna gitu. Poin dia nama atas pepenak geningan itu. Nah, gitu. Kira itu asa ngejadantan RT teh itu sah. Oh, mana abdi teh katalah si kunyang teh ya kapungkur main nama jeung Bapak RT kunyang ya. Terus dulu kan lampu kru. Atos eta kacamata renangna atuh, kacamata renangna atuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pantesan dia jadi permasalahan. Ah iya. Eta biang keladina eta. Iya, Iya. anu poek teh. Atuh tos renang gimana Pak Haji? Pan tadi teh alah. Ini seram gitu. Firsa seram ya mau jelas. Ada Tah bisa poe pamikir kene. raos jang. Terus kumaha tadi teh? Itu jadi Pak RT teh geuningan. Ganteng. Ganteng bisa geuningan. Moal aya duana di Sareng saya kampung. anu salaras anu laras ya mah. Abdi teh katalah manu wastatipun bapak mah teh dasep. Oh, dasar. Pangna disebat dasep teh nya bodasnya kasep. Oh, alhamdulillah ya gini singkat Alhamdulillah. seperti SD yang tadinya. Sumuhun. Dasep teh berarti Singkatan. Saprotos KUD itu KUD. Terus SD Kades kepala desa dasep oge singkatan. Eta mah terang. Terang eta mah nya bodasnya kasep. Dupi yang tadi PLN. PLN singkatan. Kayak gitu. Lain lah, dupi abah ya di mana sekolahna dugi ka kieu ieu teh. Alhamdulillah PAUD tamat tapi teh nya terus S1 tamat, S2 tamat, S3 tamat, STL oge tamat. Oh, STL oge. Sumuhun seueur. Alhamdulillah geuningannya abi teh pepenak teh sareng jalmi anu seueur ngaberebet gitu nya. Naon teh Singkatan. singkatan anu teh geuningan aya anu seperti Abah Dasep ZA atau AZ MM itu teh naon teh Bang? Singkatan. Singkatan. Singkatan itu teh. Tapi abdi kantos ngobrol sareng salah sahiji rencangan abdi baheula nuju di pesantren SAG teh eta teh singkatan. Singkatan. Gitu. Nah, kalau sepertinya teh gaple. Oh, jantan sarjana ahli gaple. Sarjana Oh, ahli untung kami sanes lagi gitu. Punten ya, sanes ngaraksa naon diselamet teh gelar-gelar di Universitas Sapunten nya pemirsa ya Pak. Da acarana acara naon teh namanya teh Tawa Sunda. Ya, ulah ama pemirsa. Bisa bilang ngadat ya sepuh. Itu apa itu Pak nyariosna? Sumuhun. Kakeng tarik teuing nyariosna, kakeng payun teuing. Nah teu sieun ku elep. Nah, kumaha? Upami payun teuing, Kasih gak? kasepet ku elep. Nah, jadi kada rada launa. Kada lalauna. Aku kan bios. Nah pemirsa, orang rada serius lah hanya. Simkuring Abah Haji atau disebut juga Abdul Bais sebagai Abah Haji Nakalarasan di Nawangian Ayeuna simkuring penak sareng sahabat Abi rencangan Abi nuju SMA ternyata namanya Abah Dasep Nurjaman laras SPD sarjana pamere dosen. SPD sarjana pamere dosen gelar kata pemirsa. Alhamdulillahnya simkuring mah da teu kantos sakola jadi PLN oge teh terang pemirsa gitu. Ari PLN teh naon teh? Singkatan. Singkatan agar teh. Saprotos SPD. Oh, PLN singkatan.
sanes bae abi di bumi abi ya di lemur ya. Teh sok kejadian upami nuju nonton bola ya. semua Pret lampu parem. Naon sih doa anu disebutna. Tapi eta teh atawa permasalahan ti PLN katanya. permasalahan. Jadi momok yang sangat menakutkan. Momok yang Momok sangat yang momok yang sangat itu suatu momok itu. Momok yang sangat menakutkan ketika poek. Jadi kan menakutkan. Jadi menimbulkan momok permasalahan. momok Harus momok. Momok. Hapunten. Hapunten, Jadi biasa momok itu momok ahli bahasa itu. Momok sebenarnya. Dan ya tadi itu nabi mah bah upami si kabel kacayan kecelakaan cai harem tetep PLN teh. Oh. Tapi teh ari upami laporan udah laporan kamu ada PLN teh singkatannya tadi teh. Singkatan. Jadi abi sesat gitu mah. Ya laporannya ke singkatan. Kan PLN singkatan, laporan ke singkatan. Oh laporan ke singkatan. Singkatan. Oh. Gitu. Nuhun pemirsa aduh. Kalian itu otak asal ada kieu. Sarua. Jadi nanti kieu pemirsa abi teh bersahabat sareng anjeunna di SMA pengennya kalau sana abi teh S1 SMA-nya sareng Abah, tapi karena perjalanan berbeda Pak beliau adalah Bapak Dasep, seorang guru pengajar, seorang guru ngaji juga, seorang tokoh juga di Kampung Kosong ya nya. Kampung kosong. Sana sih makan sebat Kampung Kosong emang tak aya wargaan mah. Eta mah panganten ti Tatali Karubun. Tapi aya wargaan. Aya. Mana we teh pemirsa Kampung Kosong teh aya nu ieu tapi janten RT gitu. Jadi kosong tina hal-hal virus. Oh. Janten kampung kosong. Mana we teh pemirsa anjeunna teh kumargi hoyong janten RT nyalikan di daerah nu teh aya tempat teh aya wargaan. Jadi anjeunna jadi RT jadi. Harus gitu sana ya. Leres pisan sur. Leres. Jadi pemirsa anjeunna jadi RT teh di Kampung Kosong. Naon margi di kampung ieu teh aya warga anjeunna namung nyalira janten RT di dieu. Janten lurahna anjeunna jadi Kampung Kosong dan RT. Tapi alhamdulillah pemirsa meskipun perjalanan jauh gitu nya abdi sareng Badasep tetap komunikasi sareng ada masalah lebih deui anyar teh jadi raka abi oge gitu nya Bah. Sumuh. Ngomong-ngomong ya Bayu dina perjalanan hidup kita ngobrol agak sarsan lah sur Pak guru sejarah baheula dengan sate Pak Udin. Sanes Pak Udin. Sanes Pak Udin guru ekonomi, Bu Ela. Bu Ela guru bahasa Arab, Bu Bapak ya mah Bapak. anu alihan ti manhiji sanes alihat anu ngajar di manhiji Pak Saeb. Pak Sahat Pak Apip. Pak Apip mah bahasa Arab. Bahasa Arab. Pak Apip penjelema. Bahasa Arab. Beunnya atuh sia budak teh nah si lain bisa yang mudah lain Pak Apip mudah-mudahan Pak Apipnya tapi tetap sono ka Darul Ulum terutama namanya mudah-mudahan sadayana guru-guru abdi nu aya di Darul Ulum sing sarehat panjang wiswa dijembarkeun rezekina banyak mainten gitu Sumuhun gitu. Kesadayana gitu mudah-mudahan Pak Apip sadayana terutama nama Pak Udinnya Pak Udin. Pak Udin teh pernah nyium Badasep lain Nyu. Hah? nyium Hah? nyium ke panangan dari gitu teh Salira. Kilap deui. Kilap keneh. Kilap keneh aduh punten Pak Udin. Tapi tayana naon Pak tayana insyaallah ikhlas lah abi belajar di Bapak gitu mudah-mudahan naon anu dia agikeun ku Bapak sing janten ilmu nu manfaat ka abdinya Pak Bapak sing sehat amin ya Allah. Pada abi teh itu kegiatan teh kan seperti kieu aprak-aprakan ada abi mah nah teh damal tuh mun justru aprak-aprakan iya capek tuh lumayan wios kamari malahan mah abi teh aprak-aprakan ka Kampung Kosong deui sih namanya da teh aya kampung di ditu nah oh nah kemarin teh abi teh papotoan di ditu teh pas uihkeun Bah